Pahala mah jasa pahala di dunia, jasa pahala di akhirat, tapi nu abadi mah di akhirat. Surga maksudnya apa? Hayang disun ya Pak. Hah? Hayang disun. Lay ya. Di tengah-tengah ya kekurangan inilah kelebihan yang dimiliki. Ancep masuk ka hiji bae ancep mah. Lamun tos biasa ngajawab nembe keluar ka pumpur mah sakola teh. Jadi berhitung heula guru masihan pertanyaan dijawab keluar bade we teh kitu. Ayo matematikana juara bae mah. Nuju di sakola nuju di SKP. Hebat atunya, hebat atunya. Saha teh Pak Kubu? Ancep teh. Ya, digana nurun kepala putra pamugia sing paling teh. Manganya nya eta kalungna alus teh. Hah? Pohon. Eta kacamatan tadi mah cengdem. Kalung Soekarno. Nya. Ridho. Ku abdi digantosan kacamatan. Pang pinterna ya nuju di sakola. Matematikana juara terus. Bohong. Juara terus. Ancep juara terus. Nuhun dia Pak itu support teh putra Bapak guru sabda. Bapak di YouTube abdi aya. Alhamdulillah. Gorengan daya kayak ini abdi lah. Wah. Nona. Saha mi saha? Saha itu saha sana? Hijunya. Saha? Anak saha? Anak saha? Rumi. Sok nama roti naon sana? Memikir umum naon? Bulukan naon? Roti bulukan naon? Roti bulukan naon? Roti naon? Roti naon mi? Roti amis. Roti naon? Roti naon sana mi? Roti Bulukan naon? lanjut. Berarti bulukan tongnya. Sama Eka mi juju. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Dipayun na deh, Habibillah. Hatur nuhun timang Cep Hendriana sareng sadaya kula wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.